Assalamualaikum, Baraya Wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Santri anu ngaji bener ngeus, dalang anu bener dalangna ngeus tadi pangheulana si Abah. Atuh anu bisa ngaji bisa ngadalang ngeus pian. Aing bagian naon? Pian geus bisa ceramah alhamdulillah. Materi anu aing kabeh pada atuh alhamdulillah breueus urang aduh bangga euy geus bisa mekar budak teh geus boga pasantren boga budak cing barokah mang piannya gitu. Ayo baheula masuk masih kena laplip sakapeung jadi ustad sakapeung jadi edan enak meren jejak jadi ustad habuk sepanjang gitu. Cing istiqomah atau kalebet si neng tadi pakaulannya putrana Pajajang mudah-mudahan sing lulus banglus nyar ilmu na kengeng karena ilmu nu manfaat dunya sindereng akhirat. Atuh kakasepuhan kasih Abah tadi nu muka proloh pangbayuna mudah-mudahan sepuh urang sing disehatkeun sapapaosna. Dati tadi geus curiga urang mah bakal lila gitu masalahna. Eupan heubeul teh teu panggih, mata ulah kagok lila kudu nama ieu teh si kuman cenah ceramah enang ulah kagok. Sok man pakaulan ka alo ka nyelani. Ceramah dipaksa ge embung Mang Dede pajar teh can bisa mukodimah. Cek urang teh neangan panggung nu teu kudu make mukodimah. Bae langsung we tengah-tengahna. Itu we kan bae ngalancarkeun mah ceramah mah mimiti mah dinu nyerahkeun heula. Beh teu kudu loba bahasan. Aya si ibu nyorongot tadi cenah manya si Neng cenah santri keneh ngabahas pernikahan manehna ge da can kawin piraku ngabahas nikah. Ulah kitu ilmu mah. Buktina si Abah Suwana ge sok pidato dinu paeh mehna hirup keneh. Jadi teu naon can kawin ge ngabahas nikah ge. Cing pede Neng ulah hariwang. Jegur-jegure katerangan netepikeun. Kadar eta dibenci saeutikeukeun bae da kitu biasana. Katerangan netepikeun we. Itu. Ngan apan urang mah tadi sagala rupa ge dipulas aya senina sehingga nu teas ge teka ciri teasna anu heuras ge teka tembong heurasna anu teges ge teka tembong telengsna sabab dibungkus ku cara jeung metode tagunana teh eta wawuh jeung seni teh gitu mata kokocoran dua turunan alhamdulillah tibeh ditu mah ti bapa turunan kiai turunan ajengan ti indung mah turunan tukang seni metak dihijikeun mawa seni jeung agama ieu teh turunan kiai ti itu mah aki ajengan di ditu bapak atuh ustad lah kelas RT wae mah gitu jadi bau-bau ajengan mah aya ieu teh nya ge turunan lagok harenong nya aya bau-bau ajengan mah ngan udah disebut ajengan bau atuh omat itu pedah aya unggul kokocoran alhamdulillah nya matak sadayana ge ilmu Allah we Allah ngurungsurkeun berbagai macam ilmu beda-beda ka tiap jalma tah eta teh hiji hikmah anu ngandung rahmat yang urang sadayana sehingga dihijikeun dikolaborasikeun mata kasebut teh komdak ari komdak teh lain grup ieu hungkul saestuna mah setiap jalma kudu jadi komdakna masing-masing kudu bisa ngolaborasikeun metode dakwahna masing-masing media dakwahna masing-masing tukang seni kudu dakwah ku senina tukang tani kudu dakwah ku tanina penyanyi kudu dakwah ku nyanyianana
nu boga nada kudu boga dakwah ku nadana. Setiap kemampuan pendidik kudu dakwah ku pendidikanana. Mediana nu beda-beda. Ngan beda ieu mah disimbulkeun we dikolaborasikeun disebutna komdak eta teh lain sembarangan kutrat-kutrat teu puguh meunang jeung kolot. Gitu. Mata Panawung Jaya mah boga falsafah bisa biasa teu kumawasa nya anu akhirna pek anjeun ti heula ngan kuring rek ti payun eta teh bacaan unggul. Hartina naon pangabisa mah kudu pada bisa ngan sabadana bisa eta pangabisa ulah jadi ngarasa kumawasa tapi kudu bisa nimbulkeun rasa rumasa kasaha rumasana jembar nama ka Allah Subhanahu wa taala hakikatna syariat nama ka guru anu ngajarkeun ka kolot anu nularkeun rumasa teh jelema ayeuna pan sok salah kaprah nah naon dilempengkeun we paribasa langsung ka Allah jeung ka Rasulullah. Ai inung diliwatan bapak di langkungan guru teu dihormat ngaco ka cida matak urang mah nya hakikiahna ka Allah Subhanahu wa taala syariatna ngalangkungan wasilah guru-guru ka para karuhun-karuhun matak wajar we atuh dipatihahan saminggu sakali mah sebagai bentuk karumasaan urang dibere ilmu panemu dibere pangarti dibere pangabisa ti Allah ngan ngalangkungan wasilah maranten. Jadi eta bentukna teh. Jamaah rahimakumullah. Ieu mah bagian tina ngebrehkeun rasa syukur deui bae ka Allah. Henteu ari jadi amanat komo jadi wasiat mah. Ngan babala gonjangan baheula keur mimiti diajar nyarita di luhur panggung. Sok dibawa kuno jadi paman diasong-asongkeun. Sasat nama ka panggung dulur nu hajat nya kabaraya anu boga maksud sok disagrog-sagrogeun itung-itung naikeun cenah pajar teh digugusur ka BBC digugusur ka wangun nya ka dulur-dulur didedet-dedet sina tampil ku almarhum napika kedalisan jaga cenah heuh baheula kungsi nyunatan di ditu mangkaulkeun mimiti ari ka BBC nya. Alhamdulillah kabeh dienakeun lamun lani tina tepung jodona kudu kaul deui bae. Alhamdulillah tah ngalaksanakeun deui mah naur saur mayar kecap nya mudah-mudahan sing jadi barokah kanu seja ngarumah tanggi atuh janten pangdeudel doa kangge kamantena nu tos aya di alam kalanggengan mudah-mudahan sing kengkeun tepat nu dipikari doa ku Allah Subhanahu wa taala. Eta lani ieu mah bagian tina pepeujeuh tinu jadi dulur intina sabab rumah tangga mah aya sote kitabna aya sote pelajaranana aya sote teorina dari sakolana universitasna masantrenna mah teu aya hartosna naon sadayana ge ukur jadi ilmu panemu anu kudu dipraktekkeun mah ku sewang-sewangan bab rumah tangga mah nu mawi cepeng hiji anu utami hidup bade ngalangkah hirup ngarumah tanggi niatan dek ngalaksanakeun parentah Allah dek ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala manna ka halillah wa man an ka halillah istahaqa wilayatallah sing saanu nikah jeung nu nikahkeun karena Allah maka hak Allah dijamin sagarupana ku Allah tong hariwang cu asal niatna bener lamun niatna teu bener ngagolenceng di awal pondasi niat mah pemberangkatan kudu page heula alus mah pondasina geus make ceker ayam dan lain sebagainya semena kokoh batuna alus pasirna nu herang mencrang nu hade pondasina dek dijieun imah gedong sigrong oke dek dijieun pila ku kai hungkul hayu dek teu dibangunan oge meunang pondasi mah moal hariwang kaurugan deui mata pondasina cing kuat niatan poe isuk memeh diakadan hidup rek ngajalankeun parentahna Allah Subhanahu wa taala nyangakeun ka mantena ngabuktina geuning nya wengi ayeuna urang riung mungpulung ku wasilah aya paniatan ti marantena dipirido aya ridho ti Allah ngalangkungan ridho kedua belah pihak sepuhna urang bisa riung mungpulung di dieu atulani marek jadi panganten wangi isuk teh geus sapalehna ti urang manggeus jadi panganten anu tengi beh dituna manggeus jadi panganten anu mengi meureunna heukeun bae nu wangi nu tengi nu mengi ge pokona mah urang sadayana sing kabagean barokah nanti Allah Subhanahu wa taala.
Nu kadua tanamkeun lani rasa syukur ke Allah. Geus pokona mah jalma bakal menang kabagjaan lamun hatena dipinuhan ku syukur nikmat ke Allah. Sabab kieu aya perkara anu teu dibagikeun ka sakumna jalma. Allah nyieun perkara tapi teu dibagikeun ka sakabeh jalma. Hiji bab ilmu tadi di awal. Jadi ilmu mah moal sarua. Si anu bisa ieu meureun hampang pangabisana lebah dieu. Si anu mah jago ieu lebah dieu rada copong pangabisana. Jadi moal aya jelema anu nguasai sakabeh ilmu. Beda-beda. Matak tadi suneng sorana alus, pidatona alus. Mungkin dina bidang lain lemah. Sopian sorana alus, pidatona alus, ngawayangna jago, banget meureun ada kurang. Imapan beda-beda teh ya. Beda-beda teh ya, hampura. Tong balik cicing baik. Cicing. Ulah kitu camplak ka guru cicing. Dipaehkeun oge da aing kudu boga bahan atuh. Aduh. Jadi masing-masing jalma teh ilmuna beda-beda. Kuman ngacapina, aduh nadika lamun kuman ngejentrekeun kacapi, eta si kacapi maut teh. Si kacapi iblis teh eta. Lamun ya tatangga keur ngayok-yok panas tiris, kuman ngajentreng kacapi. Jog innalillahi we. Ganti cagi. Beak ke situ. Iya mah. Mun siraman, ayeuna siraman keur mabuk. Jadi sabada Mang Jajang teu aya teh, siraman teh kacapina teh kuman mania. Geus pokona mah ieu. Eta anu nanti nu ngadalangan siraman encan pok ngomong ngadengi jentreng kacapi sukuman ngabarebei. Naon? Ciki. Juga sentuh we. Eta teh encan kerek ieu unggul. Mun eta mah sep naon tungteng kitu teh. Intro. Encan intro eta teh kerek nyobaan. Kerek mangkatan tungteng. Sok sedih. Deuk sedih. Kumanehna mah. Sabab wah luar biasa. Pokoknya mah gagah pisan. Kacapina teh. Kasedihan pokoknya mah mendayu-dayu hebat ya pokoknya mah. Des reka mana? Des ulah bakal balik atuh Des. Mang reka mana? Awas kade. Nyawer lah cepot. Kok selain sesama perangkat desa apa ge mantan. Ulah kitu. Da apal ngaran geus cair cicing heula. Mangga wilujeng. Tenang Des, ada pede geus cair ya cicing Des. Jadi orang mengabisani dan pernah jadi orang. Jadi nyaho sumber-sumber na cicing. Musek Des teu nyawer kalebihan dan geus cadair geus poe na cicing. Cicing Des ulah bakal balik Des. Aduh. Ampun. Jadi wah mun Mang Kuman ngacapi treng pokona. Atuh disulingan ku Mang Dede. Wah geus pokona mah. Sedih. Panganten menta hampura akan jadi inung bapana. Wah, mustami jelema hararadir inung bapanya regruk panganten ceurik. Eta. Wah, aluk-alukan nepi ka pokona mah kasentuh ku dengan kacapi. Ngan eta kajadian mangkukna mangkukna di Sumedang. Kuman teh duet jeung Mang Dede dipingpin eta upacara teh siraman di dalangan geus ngajentreng kacapi encan kena aya kesedihan tinu boga hajat teh. Atuh geus suling diteretetkeun masih keneh can sedih. Geus make puisi pidato di aleu-aleu. Wah, bah geus leuwih ti naon kakawen nu tadi nu murwakanti geus beak dengkak kabeh eta di antara dalang nu ngacapi jeung nu nyuling teh. Teu sedih-sedih. Ai panganten mah cing saragruk laleweh atuh mustami nu boga hajat mah hare-hare teh sedih. Eta geus teu payu ka karak harita tah kuman kajadian nepi ka kacapina teu payu kana leweh. Nya. Eta mah manehna nepi ka mikir badami dina mobil aing kakareun ayeuna cenah teh nepi ka teu payu kieu naha naon eta mah bakat ku panasaran
di telepon deui tukang hias anu di Sumedang teh. Ibu cenah abdi dugi ka kieu-kieu kajadian. Mangkuman hampura cenah panu hajat teh torek gitu. Jadi kacapi di jentreng-jentreng suling di terete-terete. Kalimah dibudalkeun ge nu boga hajat teh ngadaeu we. Sing goreng budeg. Jadi tong asal lempang mang euy, lain kacapi nu teu mati, kacapi iblis teh kanu budeg mah teu mati. Ayo. Jadi bab ilmu tadi bisa dibikeun Kak. Kasadarea moal bisa dibagi rata. Ayeuna pan tukang seni pabalatak segala rupa pangabisa loba di dieu. Pan teu kabeh rata pangabisana teh. Nya turunan lagu Karenong tukang seni hampir prah pan teu kabeh jadi tukang seni. Itu sok sanajan getihna getih seni. Sabab riweuh. Lamun enak kabeh anak-anak getih seni, wah. Goka ditu tukang seni dulur teh goka ditu tukang seni. Moal kaur aing dihiras wae. Dulur tukang seni di tukang seni. Hayo we meureunana wayahna. Ku Allah di beda-beda ilmu. Itu. Moal bisa disamaratakan. Matak ibu kade, urang boga anak, boga turunan, ulah disasarwakeun yang budak batu. Kadang-kadang urang nyakolakeun budak, ngasupkeun budak ka sakola ti miti TK nepi ka perguruan tinggi sok ngabebrik hayang jiga budak batu ulah. Boa budak urang mah pinter nulisna macana tinggalin. Eta di TK abdi boga TK. Jadi